Kumaha carana kiai lamun awewe hayang ningali Ka'bah can boga duit? Hei, tatkala wanita memandang suami tercinta, ibu netep wajah suami dengan penuh mesra cinta karena Allah, sarua jeung ibu memandang wajah Ka'bah komo lamun beungeut salakina hideung. Di mana-mana aya lato-lato di dia. Tak gua nih unggal boy. Budak nanya lato-lato indungna tengah penting jeung bapana main lato-lato eta. Cicing sebudak bae ngarti eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ayah, ibu ayah, ibu ayah, siap jawab salam na kompak siap. Sekali lagi siap. Didoakan mudah-mudahan nu ngajawab salam ka hiji rizkina sing dibarokahkeun amin. Ya Allah ya Rabbal. Anu kadua mudah-mudahan nu ngajawab salam umurna sing diparanjangkeun. Ya Allah ya Rabbal. Anu katilu mudah-mudahan nu ngajawab salam nu boga hutang sing tareh laluna. Ya Allah ya Rabbal. Siap sakali deui siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin adada ni'amillahi wa ifdalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayah ay itmamil ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaih. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura.
اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا رب العالمين. Pertama dan yang lebih utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai saat ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah. Bahkan pada malam ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, yang terutama yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan tercurah limpahkan kepada junjungan alam. Beliau adalah pahlawan di masa silam, menjadi penerang di kala datangnya malam. Siapa dia? The best of the best, the king of the king, baginda Nabi besar Muhammad. Dan tak lupa ya Allah, semoga salawat salam kami tersampaikan kepada para keluarganya, kepada para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, mutaqaddimin, mutaakhirin, umumnya kepada kita semua, khususnya yang hadir pada malam ini, yang menjadi umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatul udma Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Yang saya hormati dan yang Allah muliakan Sayyidi wa Saykhuna fi hadal qaryah, para guru, para ustaz, para kiai, para muallimin, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati dan yang Allah muliakan kersana guru kita Pangersa Haji Amil Sayyuti, dan tak lupa yang saya hormati Haji Firdaus, Haji Aceh Saifuddin, kersana Ustadz Jailani, kersana Kang Mustafa, dan tak lupa beserta aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa Sirnajati Haji Ridwan Sunaria, khususnya umumnya kepada guru-guru kita semua yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa para jamaah, bapak-bapak, jamaah ibu-ibu, para pemuda dan para pemudi, para santri, anak-anakku sekalian, semua jamaah yang hadir pada malam ini, yang berbahagia pada malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa ada dalam inayah serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ibu daramang sadayana, para bapak sarehat. Alhamdulillah, saya datang jauh-jauh dari Sukabumi, Bu. Tepatnya dari Pelabuhan Ratu, bisa bertemu bersilaturahmi dengan warga kampung naon ya teh? Kampung Citapen. Tadi OTW dari rumah Bu jam 1. Alhamdulillah perjalanan tidak ada halangan sehingga sampai ke lokasi kurang-kurang langkung jam 8:30. Alhamdulillah. Ternyata setelah saya sampai ke lokasi tempat ini, alhamdulillah jamaah sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk panitia pada malam hari ini. Ini membuktikan bahwasanya warga kampung Citapen cinta terhadap pengajian, betul. Membuktikan bahwasanya orang sini cinta terhadap ulama, betul. Cinta terhadap syiar Islam, betul. Alhamdulillah. Buktina ieu jamaah penting ayeuna sakieu lobana, Pak. Lamun kukuring dihitung hiji-hiji satu persatu, jamaah anu hadir penting ayeuna sigana jumlahna aya kana 10.000 jamaah ieu. Aya apa moal kira-kira, Bu?
Aya apa moal? Aya ngan nolas yang baru ragan di jalan. Tapi kembali sakieu ge sudah uyuhan alhamdulillah. Buktina segala elemen masyarakat sadaya masyarakat hadir dinten ayeuna Bu, hadir pada ungi ayeuna alhamdulillah. Ibu-ibu ayah, bapak-bapak ayah, para pemuda ayah, anak santri ayah, aki-aki nenek-nenek parawan randa oge ayah randa luar biasa. Mudah-mudahan sadayana dijadikan orang-orang yang soleh dan soleha, amin. Bahkan kita harus bersyukur Pak Bu, orang kudu syukur. Kenapa? Karena ayeuna kondisi alam dunia geus normal, betul? Ayeuna alam dunia sudah mulai normal kembali, betul? Yang tadinya Allah menurunkan berbagai macam musibah, Allah menurunkan berbagai macam bencana ke penduduk alam dunia, tapi alhamdulillah ayeuna mah sudah mulai kondusif, alhamdulillah. Punten Pak, ayeuna zaman geus tereh beak, zaman geus tereh ruksak, geus akhir zaman, buktina sagala bencana geus kumplit model ayeuna Bu. Mimiti tsunami, gempa bumi, banjir, longsor, puting beliung, luar biasa geus kumplit araraya. Introspeksi kepada diri kita masing-masing, buat banyak orang yang menjauhi Allah Subhanahu. Bahkan kemarin 10 tahun ke tukang Pak, 3 tahun ke belakang umat manusia dilanda berbagai penyakit. Bahkan ada penyakit nepi ke mana-mana viral, bahkan nepi ke Indonesia, nepi ke Jawa Barat, bahkan ke mustahil nepi ke warga anu aya di kampung ieu. Penyakit naon ngaranna? Bu, jawab, penyakit naon ngaranna? Corona, betul? Hayang nyaho jawab kabeh di dieu aya teu kamari corona? Jawab sing kompak, aya apa teu aya? Didoakeun ku sim kuring urang dieu mah warga kampung Citapen sing calageur, amin. Sing sarehat, amin. Dijauhkeun dina sagala macam penyakit, amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah, Allah muji nurunkeun penyakit corona 3 tahun teu eureun-eureun ripuh, bener apa henteu eta? Sagala kegiatan dilarang, segala aktivitas dilarang, bahkan pengajian dilarang diulahkeun, bener apa henteu eta? Pengajian dilarang, rek muludan dilarang, rek rajaban dilarang, muharraman dilarang, jumatan oge naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Loba jalma imana luntur, akidahna coplok akibat datangna corona, betul apa henteu eta? Tapi sim kuring yakin Pak Bu, saya yakin terhadap warga kampung Citapen mual pernah goyah ku corona, mual pernah sieun ku penyakit, tapi kita takut kepada Allah Subhanahu. Jawab sing kompak, sieun teu ku corona? Sieun teu ku corona? Sieun ketukuk, sieun teu ku penyakit? Sieun ku Allah Subhanahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Urang mah punten Pak Bu, jangan takut akan penyakit ulah sieun ku corona, tapi kudu sieun ku nyiptakeun eta corona, kudu nyiptakeun eta penyakit Allah Subhanahu. Depan kadang-kadang urang ge lieur Pak, corona teu beres-beres, can leungit keneh kadang-kadang. Ya Allah, lain segala aktivitas hungkul Bu, lain segala pengajian hungkul anu diulahkeun, bahkan ekonomi bangkrut akibat datangna corona. Leres apa henteu? Sok kaum bapak-bapak arek usaha hareresi ayana corona, nu dagang, nu jualan, nu bisnis, nu di pasar, petani hese ngalah duit akibat datangna corona. Hayo leres teu Pak? Tungtung nama nu di pasar jadi bangkrut, nu jualan oge bangkrut, tukang bisnis kabawa bangkrut,
petani di sawah mimilu kiai oge kabawa goblok eta orang dia nuduh ke aing bangkrut ya. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab ya. Ulah sok ayeuna sudon ka aing deui ya. Ayo. Hayang nanya sakali deui, siap jawab siap. Bisi bieu ngajawabna kalepasan, sok jawab sing jelas bari kompak. Kira-kira aya moal kiai anu ngalaman bangkrut? Jawab kabeh, aya moal kiai anu ngalaman bangkrut? Aya aing geus. Oh, tarua kiai ge lieur ayeuna corona. Naon sababna? Mulu dan dieuweuhkeun rajaban dieuweuhkeun tungtung nambah proyek aing beak sia dihakan corona eta. Eueuh nu ngonang hiji-hiji acan ngajedog aing di imah Bu. Eueuh pagawean, betul? Betul. Kadadak papunten di lumur sorangan di ditu di Sukabumi eueuh nu ngawinkeun acan. Nu hajatan eueuh da diulahkeun. Nyalametkeun orok budakna eueuh, bahkan nu kasurupan ngilu eueuh. Lumayan proyek. Sedih kabina-bina luar biasa ya Allah. Cicing ngajedog di imah eueuh job eueuh proyek. Gusti nu agung, ieu dunia model kieu-kieu teuing arek nepi ka mana ieu corona. Sedih Pak, Ustaz juga manusia. Ustaz juga manusia. Lain malaikat, punya keluarga saya juga Pak. Punya istri dan anak, harus nafkah keluarga, kari-kari aya corona panggilan lieur aing ge sarua. Tung-tung nama aing dagang es jeung gorengan di imah eta. Tapi alhamdulillah Allah bijaksana, Allah maha penyayang, Allah maha pengasih. Tatkala aing galau di imah sorangan ngajedog teu ka mana-mana, tiba-tiba Allah memberi kabar yang gembira. Mana? Tiba-tiba aya pengumuman dina speaker, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sia aya nu modal. Kira-kira ibu di dia simkuring arek nanya sok aya kene tahlil? Aya tahlil aya? Pang jawabkeun nu sok mimpin tahlil saha? Ustad, bener apa henteu eta? Nu sok mimpin ngadoana saha? Anu mimpin maca yasin saha? Anu mimpin maca doa saha? Anu menang berkat saha? Maneh ge meunang. Segala nuduh ka ustad urang dieu. Pajarkan Ustad rampok berkat menurut saya. Kira-kira jamaahna tatkala aya tahlilan ieu tatkala aya tahlilan hadiah nu maot tatkala ayeuna tahlilan meunang teu jamaahna? Masyarakatna meunang apa henteu? Sarua sia dibere kabeh oge. Ngan mohon maaf Pak Bu, ulah disarwakeun antara jamaah jeung kiaina. Bedakeun sia. Ulah disarua. Jadi Ustad jadi kiai teh hese Pak. Simkuring masantren 15 tahun, alhamdulillah luar biasa tantanganna di mana-mana hese. Bahkan zaman kiwari, tatkala aya ulama meninggal dunia, tatkala aya seorang ustad kiai meninggal dunia, hese neangan gantina ayo. Betul? Tapi sabalikna tatkala ayeuna pamimpin, pejabat, presiden Jokowi 2 tahun deui lengser, ayeuna geus ngantri jalma hayang jadi presiden. Betul apa betul? Matakan bedakeun sia. Biasana lamun di Sukabumi lamun aya tahlilan eta jamaah masyarakatna dibere keresekna warna beureum. Laleutik keresekna teh eusina teh kur mih 2 siki top ramen merekna ge eta. Arwah tadi dia. Ya Allah, tapi kiai mah beda Bu. Kiai mah beda Pak. Lain keresek warna beureum, kiai mah warnana warna hideung eta. Bahkan bararada geusina teh lain 2 siki tapi 4 siki. 3 diberena ge alhamdulillah. Bahkan lamun poe 7nakeun ye, poe ka-7nakeun. Eta pribumina ngasakan daging hayam, ngasakan daging sapi, luar biasa. Kabeh jamaah dibere zomet. Nyaho jomet Bu? Cek orang Sukabumi jomet teh singkatan, kedona samet eta. Heuh aya sanguan jerona eta.
kesina teh daging hayam ditoong ku kuring eta nu jamaahna dagingna ternyata beheung jeung ceker. Tapi kiai mah lain beheung lain ceker, bakakak dikirimkeun rantang ti heula diasongkeun. Leres teu apaan teu? Alhamdulillah. Matak jasana kiai teh gede Pak. Bahkan nu maot tatkala mayitna ngajempat diuruskeun ku nu jadi kiaina, ustadna diuruskeun, disolatkeun. Urusan mayit kiai, mandian mayit kiai, nyolatan mayit kiai, mungkus mayit kiai, ngagotong kiai. Goblok. Ajarkeun kiai ngagotong pasaran urang dieu. Hei, pamuda, kiai mah ulah kita ngagotong pasaran ya. Duludur eta. Pasaran mah bagian pamuda eta. Sekalian ya tuh kumaneh nu ngagali kubur nu macul nu dikubur modar bo ternyata orang membutuhkan jasanya seorang kiai, betul? Orang membutuhkan jasanya seorang ustadz, betul apa betul? Bahkan punten Bu, yang namanya kita hidup bersosialisasi, bermasyarakat, hirupna di kampung, kadang-kadang segala urusan, segala kegiatan, segala masalah diserahkan heula anu jadi ustadna, kiaina, guruna. Ayo, kadang-kadang di lembur mah budak orok gering dibawa ka kiai dijampe, memeh dibawa ke dokter, berobat ke rumah sakit, dibawa heula di jieun naon di asongan cai menang ngajampe kiaina. Betul? Urang dia arek ngayakeun rajaban bebeja ka ustadna ka guruna, sok kumaha alusna kitu. Ibu arek ngawinkeun budak bebeja ka guruna, alhamdulillah. Leres itu? Rek muludan ka kiai, rek hajatan ka kiai, aya nu gering ka kiai, anu kasurupan ka kiai, nu kamaotan ka kiai, nu ngajuru ka kiai. Bidan sia. Ajarkeun kiai ahli ngarojok liang orok mah. Hei, nu ngajuru mah dibawa ka imah bidan. Tadinya eta tugasna lamun baheula aya istilah ngaranna apa, mohon maaf, paraji atau mabeurang cek orang Sukabumi mah Pak. Tapi ayeuna mah harus ada bidan, kolaborasi antara paraji dan bidan. Dibawa kadinya sok uruskeun kadinya ya ahlina ye. Tapi lamun ayeuna takdir Allah berkata lain, Allah can nakdirkeun kaluar budakna geus 3 poe 3 peuting, eta budak diuruskeun ku bidan, ku paraji, tapi can kaluar keneh budakna kakara jalan keluar, jalan pamungkas, sok salakina bebeja ka imah kiai, penta jampe, penta doa nu jadi kiai insyaallah. Bari mawa cai aqua. Bebeja salakina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai, Pak Ustadz, punten majikan kaula di rumah sakit yang diuruskeun ku bidan atos. Tapi geus 3 poe 3 peuting eta orokna can kaluar keneh. Ieu mah hayang pangjampekeun, pangdoakeun cai anu aya di jero aqua, hayang pangjampekeun malah mandar pamajikan kaula ngalahirkeun kalawan salam. Dijampe Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muyassira kulla syai'in, ya mudabbira kulla syai'in, ya musahhila kulla syai'in, yassir wa dabbir wa sahhil wiladata khususon wa ila wahid. Dikidul dewetan dikaler hadir. Oh ini Mbah Jamro juri jarian kuntilanak hadir Allah kapan ditiup sia teh eta caina ditiup ku kiaina padengikeun Bu. Caina ditiup ku kiaina, hei eta papatah kiai kanu jadi bapana. Pak, mangga ieu cai meunang ngajampe kaula.
ngadoakeun kaula wayahna hiji inumkeun ka pamajikan bapak anu keur ngajurut tilu balikan. Sabaraha kali Bu? Tilu. Awas dengekeun. Inumkeun tilu balikan. Kaduana usapkeun kana beteungna tilu balikan. Katiluna usapkeun kana sirahna tilu balikan. Yakin di mana-mana bijil budakna pasti orokna kaluar. Oh, keluar. Di mana-mana bijil pasti kalau diinumkeun yakin kana papatah kiai Bu. Ya Allah diinumkeun kanu jadi pamajikanana. Sabaraha kali nginumna? Sabaraha kali? Sabaraha kali nginumna? Bismillahirrahmanirrahim. Tilu kali ya, tilu. Hei. Alhamdulillah. Usapkeun kana beteungna tilu balikan, usapkeun kana sirahna tilu balikan. Alhamdulillah syariatna meunang cai ngadoakeun kiai. Hakikatna Pak Allah nu ngaluarkeun orok anu aya dina jero beuteung seorang ibu. Alhamdulillah budakna kaluar kalawan salamet. Alhamdulillah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wah, ibu-ibu awas soraan ya ke mana ya? Yes. Bu, dengekeun, dangukeun Bu. Biasakeun ke deui mah tatkala urang ngadengikeun lantunan ayat Al-Qur'an, ketika kita mendengarkan bacaan ayat Al-Qur'an supaya urang menang berkah, supaya menang fadilah, yuk jawab tungtungan dengan lafaz au. Dengan lafaz au. Semakin panjang kita menjawab lafaz Allah, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Sing panjang. Siap sakali deui siap? Siap bebarengan sadayana siap? Yuk saya beri komando Pak Bu. Sebelum panangan can turun ke handap ulah eureun lapan Allah na siap? Siap. Yuk balikan deui si kompak. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la lain enggak eta teh dihaja Bu, dihaja bisi ieu mah bisi jamaah penting ayeuna bisi kabeneran aya nu boga panyakit asma bin bengek. Urang bareng-bareng doakeun mudah-mudahan sing tereh modal panyakitna. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah pas syariatna meunang jampe kiaina kaifiatna dilaksanakeun. Hei, orokna budakna kaluar kalawan salam. Salakina datang deui ka imah ustad ka imah kiai bari ngajingjing garesek warna hideung, jerona aya jeruk 3 kilo, aya amplop warna bodas luhurna. Kiai, naon Bapak? Ieu pamajikan kaula anu dijampe ku kiai teh alhamdulillah Pak Kiai, ieu budakna geus kaluar. Nuhun, hatur nuhun, beribu-ribu terima kasih. Ieu mangga nyangakeun kanggo kiai jeruk 3 kilo, aya amplop warna boros jero mangga nyangakeun kanggo kiai. Dibuka amplopna ku kiaina, dicokot keresekna, dibuka didudut amplopna, dibuka kesina 2.500. Ahe, dak ojeng. Alhamdulillah. Tapi orang doakan Pak, yang namanya Ustadz, Kiai, guru kita ikhlas, insya Allah. Yuk kita sama-sama doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir pada malam ini, khusus di kampung ini, mudah-mudahan dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dibarokahkan rezekinya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan keturunannya, putra-putrinya dijadikan putra-putri yang soleh dan soleha. Ya Allah ya Rabbal. Lanjut. Teraskan Bu. Kira-kira lamun penting ayeuna ngaji ka jam 10 siap? Siap. Jam 11 siap keneh? Jam 12?
Sing kompak jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, nepi ka subuh. Alhamdulillah ternyata orang Citapen kabeh jamaahna ahli ngaji. Ngabohong sia goblok. Tapi insya Allah sim kuring mah ibu mau alami, yang penting barokah sadayana amin. Ya Allah ya Robbal. Punten Pak, Bah, saya ceramah menggunakan bahasa Sunda, ngerti orang dia karena bahasa Sunda? Ibu-ibu ngerti bahasa Sunda? Mohon maaf saya ceramah sudah kemana-mana ya. Teknisi mohon maaf ehonya dikecilin. Saya ceramah ibu sudah kemana-mana, Jawa Barat, Banten, bahkan nepi kamari ka Jawa Tengah. Kejauh make dua bahasa, yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Sunda. Eta kur dua siki bahasa lagi. Matak disarwakeun dina ayeuna kampung Citapen sim kuring disarwakeun make dua bahasa, hiji bahasa Indonesia, yang kedua adalah bahasa Sunda. Bahkan punten Bu, Pak, orang kudu bangga jadi orang Sunda. Kenapa? Karena bahasa Sunda mempunyai bahasa yang sangat kaya, betul? Orang Sunda mah kaya, bahasana loba, betul? Yang namanya makan dalam bahasa Indonesia tetap makan. Ayo, kasaha kepada siapapun kita ngobrol, kita berbicara tetap makan. Presiden sedang makan, bupati sedang makan, Pak Kiai sedang makan, monyet juga sedang makan. Monyet jeung kiai sarua sia dilancuk eta. Eueuh bedana makan-makan keneh Pak, tapi beda dengan orang Sunda. Orang Sunda lamun ngomong beda. Pangarsa kiai nuju tuh. Si bapak di dapur eker dah hayam kerenyat, betul? Kan kade sia nyebut ka kiai eker nyatu tegenaheun sia. Bahkan yang namanya mati dalam bahasa Indonesia tetap mati Bu. Eueuh deui, tapi beda lamun orang Sunda loba bahasana ge, betul? Presiden maot, gubernur maot, bupati maot, bantuan bupati maot, Pak Kades maot, Pak RT maot, sing tarik Pak RT maot, Pak RW maot, Kiai maot, Kiai maot. Hei, Kak Kiai mah ulah disarwakeun ceuk tadi ge. Kiai mau. Nu alus mah sing aya kasopanan, sing boga adab-adaban etika. Bedakeun Bu, lain maot tapi nu geunaheun buat kiai naon eta? Tah, eta naon? Bungkusan. Pop. Kageuningnya ho maneh. Kiai mah lain maot tapi pop. Tah lamun bangsat kakarak naon? Bangsat kakarak modar. Ieu mah sia mah kiai modarnya, bangsat pupus dibalik atuh. Bahkan yang namanya buang berak Pak, yang namanya buang berak dalam bahasa Indonesia tetap buang berak. Eueuh deui, paling keren sedikit bahasana singkatan BAB, buang air. Bantuan BAB, buang air. BAK, buang air kecil atuh sia teh. Allah deui sakitu-kituna, tapi beda lamun orang Sunda Pak, lamun ngomong hayang ka cai, ka toilet, ka WC loba bahasana teh ya Allah. Orang Cianjur lamun hayang ka cai sopan bahasana naon Orang Karawang lamun hayang ka cai ngawelu. Orang Banten nyaduk, Sukabumi lemur aing modal. Tapi saya penasaran lamun orang Citapen Pak, ibu-ibu lamun kacai sok ngomong naon ya tah? Ngising. Aya bahasa ngising di dia ya? Ya Allah, ya luar biasa.
Tapi insya Allahnya orang mau kudu bangga Bu. Kenapa? Karena bahasa Sunda bahasanya kaya. Ibu ulah era ngomong bahasa Sunda Pak. Bapak ulah gengsi ngomong bahasa Sunda saayana we geus. Ieu mah ulin ka kota, ulin ka supermall. Ulin ka kota ya Allah menimung ngomong bahasa Sunda, aya hayang bahasa Indonesia. Leuheung lamun bisa mah ngomongna imah teu ecreug. Budakna dituyun ku indungna ku bapana dipapatahan tapi teu ecreug ngomongna. Awas ya nak, kamu kata mamah jangan ngilu. Nanti kalau ngilu ku mamah disintrek. Awas jangan main ke sana ya, karena di sana terasnya leur. Ari leur bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Kesarua bapana ge salakina eta balik gawe. Balik ka imah diukna kursi hayang pangnyeunkeun cai panas cai kopi. Bebeja make bahasa Indonesia ka pamajikanana. Mama, tolong bikinin papa air panas, papa pengen ngopi. Menikah alam sih ya. Ada yang ngajawab ke pamajikanna teu ecreug di dapur. Entar ya papa, mamah taheurin dulu airnya. Taheurin bahasa naon itu? Ada 1 menit 2 menit eta cai panas can datang keneh. Salakina ngagoak deui bebeja, mama mana air panasnya belum datang juga, papa pengen ngopi. Ada yang ngajawab tuh ecreug deui, mama papa bentar dulu ya, sabar sedikit, lihat tuh airnya juga baru menyaheng. Matakan orang mau ulah sok gengsi saayana we bahasa Sun. Alhamdulillah, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Yuk semua bareng. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ah. Semuanya salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin awe zaman ayeuna geus leungit sifat erana, lamun marake calana nu salakina. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin abidillah. Pajar gede model gaul make erok teu diukur, makena paluhur dahayang kadele bujur sih. Salatullah salamullah yo sing kompak ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin tiungna dibengket tapi bajuna geus lepet, atuh calana maracet hayang katingali. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah Kira-kira yang barusan ibu ada lirik yang terlewati gak? Ayah lirik nu kaliwat ayah? Ayah? Sensor si ayah budak jadi gigir ya. Tapi insya Allah bu,
hikmahna urang ngayakeun pangajian penting ayeuna ngayakeun Isra Mi'raj peringatan Rajaban insyaallah urang dia khususna awewe ibu-ibu parawana mudah-mudahan sing bisa nutupan aurat amin. Ya Allah ya Rabbal bahkan sim kuring mah yakin Pak husnudon ka urang dia khususna awewe urang dia mah sarolehah buktina penting ayeuna kabeh awewe ibu-ibu parawana kabeh make tiung ayeuna mah nyaho da ege keur ngaji sih tapi teuing tatkala balik ka imah ieu awewe anu hadir penting ayeuna Pak hayang nanya di imahna eta tiungna coplok apa henteu sing kompak coplok apa henteu aya seeutik apa loba inung maneh si loba tapi insyaallah Bu insya anu can bisa make tiung can bisa nutupan aurat sing bisa nutupan aurat amin. Iya Allah ya Rabbal mohon maaf Pak ayeuna akhir zaman dunia geus tareh kiamat buktina naon ayeuna pakaian geus sagala rupa bahkan ya Allah eta pakaian sakadaekna teu wani teu bisa nutupan aurat ngalawan kana takdir Allah ngalawan kana parentah Gusti terutama ningali pakaian awewe zaman kiwari Pak geus rupa-rupa eta baheula urang keur baheula lamun hayang ningali ping-ping awewe teh harerese Pak lamun hayang ningali ping-ping awewe harerese hese zaman baheula tapi ayeuna zaman kiwari Gusti ieu dunia geus luar biasa pergaulan geus bebas pergaulan geus di mana-mana hei hayang nempop pidosaeun hayang nempop maksiat gampang mukakeun pantok kaluar imah geus ngagebrai pi maksiateun hungkul betul terutama awewe ieu Bu sing bisa naik nutupan sim guring disebutna kiai Pak Bu saya disebutnya Ustad Kiai Ajengan sim kuring ge can puguh kuat sia neuleuh awewe anu geulis eta aurat ka mana-mana can puguh kuat aing sarua mohon maaf Ustaz juga manusia lain malaikat Ustaz oge jelema sarua bingung kadang-kadang kuring panjang harapan model kitu Gusti eta awewe meuni geulis luar biasa bodina meuni aduhai bujurna meuni buah henol meuni buadang aya sagede salon ieu mah tadi hareupeun ari pakaian budak dipapake merecet di luhur ka handap eta Pak di luhur merecet di handap di luhur lek mong galekna di handap mek mong cicing sia sim kuring di sanghareupan model kitu can puguh kuat bingung aing kudu kumaha eta Pak ari dibentakeun dipolototkeun nyaho kana hukumna dosa ari dipeuremkeun nyanya sia mah pengaya tungtung nama Ustad peureum beunta nyang hareupan model kitu sia pernah kejadian Bu sim kuring lelempangan jalan-jalan tengah jalan-jalan waktu isuk beres ngajar santri beres salat subuh ngajar santri ngajar kitab ngajar sorogan jalan-jalan lelempangan payunan bumi pan amprok papangih jeung hiji awewe ibu-ibu anu keur senam pagi wajar ngaranna senam pagi olahraga pakaiana sagala merecet eta eueuh si anu olahraga make mukena eueuh atau make daster eueuh sia eta teh jamaah pengajian kuring Bu kulantaran di sanghareupan Pak Amprok kusim kuring dicaramahan eta di papatahan kieu papatahna hei ibu nanaonan eta pakaian model kitu sia dosa haram buburu ayeuna keneh balik ka imah ganti pakaianna anu balik anu eceul karena awewe Pak kadang-kadang di papatahan ku ustad ku kiai lain kalakah nurut kalakah malikana teh kieu ustad mah dasar gak gaul Tat ini saya lagi senam pagi olahraga biar awak sehat jantung oge ngilu sehat pajarkeun cenah biar jantung sehat Bu dibalikeun ku kuring model kieu jantung maneh sehat olahraga tapi jantung aing deg-degan neuleuh bujur sia naudzubillahi min ulah salah ayeuna apa loba kasus pemerkosaan loba kasus pelecehan seksual seks bebas lain salah lalaki teuing kadang-kadang awewe na anu sok nangtangan ti heula bener teu Pak insyaallah urang ieu masing bisa nutupan aurat amin iya Allah ya Rabbal
Bahkan alhamdulillah ayeuna pengajian pepa jadi benteng. Warga kampung Citapen kompak luar biasa pengajian pada malam ini, insya Allah menjadi wasilah dibarokahkan lemur orang di amin. Mudah-mudahan ekonomi sing dibarokahkan ku Gusti Allah, usaha sing dibarokahkan ku Allah, rezeki sing digampilkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbal. Bahkan orang kudu untung Pak bisa daek keneh ngaji. Bu, orang kudu untung bisa keneh daek ngaji, berangkat di imahna masing-masing, datang ke ieu tempat termasuk orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena yang namanya pengajian, yang namanya majelis ilmu, anu ngaranna ngaji, tolab ilmu gede ganjaranna teh Pak. Bahkan keterangan menyatakan, Bu, barang siapa orang yang duduk di tempat pengajian, di tempat majelis ilmu, lilakna diukna sajam alias 60 menit, maka Allah akan memberikan pahala. Allah bakal mere ganjaran pikeun eta jalma sarua jeung Bapak Ibu ngalaksanakeun salat sunat jumlahna 1000 rakaat. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang nanya Bu, untung apa henteu Pak? Urang mah kur diuk di dieu sajam lilana 2 jam lah, 3 jam paling lila. Tapi Allah mah bijaksana mere ganjaran sakitu lobana sarua jeung urang ngalaksanakeun 1000 rakaat salat sunat untung Pak. Da ngaja-haja mah hese eta teh. Sok simkuring arek nanya heula ka urang dia Bu, siap jawab dengan jujur siap. Bapak jawab dengan jujur siap. Jangan ada dusta di antara kita. Yo jawab sing jujur, pernah can orang Citapen, pernah can ayeuna jamaah penting ayeuna ngalaksanakeun salat sunat jumlahna 1000 rakaat, pernah can? Jawab si kabeh, jawab kabeh sing kompak, pernah can? Cung nu pernah? Encan kabeh encan? Sarua aing ge can pernah atuh. Berat. Lain enteng eta teh Pak. 1000 teh lain hiji lain 2, 1000 berat. Pamoda lamun urang mah dibawa ibadah teh sok loba alasan. Ngadadak eta awak segala karasa. Nyeri cangkeng, nyeri tuun, nyeri awak. Bener teu Pak? Ya Allah, ulah ning 1000 rakaat sia urang mah. Sigana lamun ibu-ibu maksakeun tengah peuting ngalaksanakeun salat sunat 1000 rakaat, eta memeh kaluhur sirah tinggalkeun sia di handap. Berat. Jangankan 1000 rakaat Bu, Ramadan salat sunat taraweh jumlahna 23 rakaat saeutik. Hayang nanya ka urang dia berat teh apa henteu tah? Berat. Lamun di dieu Masjid Jami naon ieu teh? Amal. Nurul Amal, Masjid Jami Nurul Amal, warga kampung Citapen tatkala datang Ramadan tarawehna pinuh apa henteu jawab? Ulah ngabohong sing kompak pinuh apa henteu? Pinuh sia tanggal hiji mah. Pinuh sama. Tapi teuing pelebah tanggal 10 masih kena pinuh apa henteu? Tanggal hiji pinuh, tanggal 2 pinuh, tanggal 3 pinuh, tanggal 4 pinuh, tanggal 10 mana? Leles yang ngajawab lagi dah. Tuh yakin simkuring mah pinuh sigana urang dia mah jamaah jajaran salat taraweh yakin aya kamajuan bikin maju jajaran ka hareup sia. Bikin eueuh. Punten Bu, tambah dari orang Sukabumi, orang warga Simkuring, dulur Simkuring, tetangga Simkuring di ditu Pak di Sukabumi sok boga penyakit lamun tarawehan teh. Ustad bejakeun naon penyakit orang Sukabumi lamun tarawehan. Hei, orang Sukabumi mah lamun tarawehan teh sok milihanna teh imamna hayang nu gancang wae, orang ditu mah Bu. Teuing lamun di dieu apa beda apa sarua? Hah? Sarua. Beda apa sarua? Mending di dieu sia mimitina. Tapi kadang-kadang ya Allah eta budak ngora dibere imam gancang lain sedih bungah Pak. Budak ngora pemuda dibere imam gancang luar biasa lain sedih kalakah bungah Bu. Beda jeung aki-aki nini dibere imam gancang lain kalakah bungah ripuh sia nu aya. Naon sababna tanagana geus eueuh. Fisikna geus leuleus dibere imam gancang ripuh. Pernah kejadian tarawehan 10 menit beres jamaahna aki-aki kabeh atuh beres taraweh aki-aki tiluan para ringsan
Beda dengan anak muda. Para pemuda, para pemudi budak orang diberi gancang bunga semangat jajaran pangharepna. Saking semangat eta maca amin menit tarik kadenge 7 RT-eun sia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kunaon eta makmum maca amina tarik Pak sababiyahna eta imam maca Fatihahna gancang. Otomatis amin ge bakal kabawa. Tapi lamun sabalikna bo, lamun eta imam maca Fatihahna lalaunan pasti jeung yakin eta amin maca eta makmum maca amina pasti bakal kabawa lalaunan. Contoh ieu. Imam maca Fatihah teu pati gancang, genahkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin nage bakal kebawa genaheun sababiyah imam nage maca Fatihah lalaunan bari genaheun. Alhamdulillah. Tapi coba lamun aya imam maca Fatihahna teu make lagam, teu make nada, kayak ngajak ngobrol eta. Sarua si amin lagi bakal gitu. Contoh imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh edan jamin lagi. Matakan ibu punten, hidup dengan seni akan terasa indah, termasuk orang membaca Al-Quran Pak Bu, termasuk orang macakan Al-Quran sing genaheun. Karena Al-Quran adalah kalamullah yang sangat indah, akan dibaca lebih indah lamun dibaca dengan nada yang sangat indah. Insya Bu ieu panggung katingalina genaheun apa henteu Bu? Ieu panggung ditinggalina indah apa henteu? Luar biasa ieu teh aya senian bajerona Pak. Panitia jauh-jauh hari nyiapkeun dekorasi panggung luar biasa. Tingali ieu sakieu acara megahna. Dihias, make umbul-umbul, make bendera. Bahkan panggungna luar biasa dihias, tukangna diterapkeun make banner ngan hanya kasih foto aingan ka mana ieu. Diterapkeun. Tapi alhamdulillah luar biasa ieu teh seni ngaranna Bu. Supaya katingali pantes jeung indah katingalina. Alhamdulillah. Tapi sakieu mah meujeuhna panitia teleleuwihun ya dekorasi ya meujeuhna. Tapi kamari masih kuring eta ngaji daerah mana kamari? Bandung. Daerah Bandung Cicalengka panitia rojaban sarua para pemuda panitiana eta dekorasi meuni leuwihun ekstrim Pak. Tukangna make banner ditambahan hareupna make pot kemang jeung jujukutan. Pajarkeun aing doma Garut meureun sia. Teu eureun make pot kemang jujukutan, luhurna make rarawisan babalonan pajarkeun aing arek ulang tahun. Tapi alhamdulillah sakieu mah meujeuhna alhamdulillah. Tepuk tangan sekali lagi untuk panitia pada malam ini. Bo, hidup dengan seni akan terasa indah. Termasuk lamukeun para pemuda tatkala Masjid Jami Nurul Amal mengumandangkan adzan, memanggil orang untuk sholat berjamaah, sing genaheun adana insyaallah. Aya nu adzan di dieu aya? Ya. Saha ngaranna nu sok adzan? Kodir.
Genaheun teu adana Bu? Genaheun. Insya ya contoh adan genaheun dengekeun Bu. Dangukeun. Turutan ieu budak santri dengekeun. Adan genaheun ieu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayang nanya genaheun apa henteu? Alhamdulillah. Kira-kira yang barusan adan di mana eta Bu? Arab. Jauh-jauh sih ke Mekah. Capen. Adan di dieu sih dihareup. Ngan nu bieu mah bener jang eta nurutan adan di Masjidil Haram Pak. Di Mekah 80% nu bieu mirip tah. Aya deui lagam kadua dengekeun budak ora turutan sok. Lagam kadua kieu aya adan teh kieu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta mah yang barusan Bu Cianjur. Masjid Agung Kota Cianjur. Lamun penasaran terpercaya sok Bapak Ibu ulin ka Cianjur hareupeun alun-alun jam 3:30 waktu asar dengekeun percis model nu bieu. Alhamdulillah. Anu katilu kieu seueur barudak lagam adan teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, eta mah Sukabumi. Lapang Merdeka apa Sukabumi gitu. Ayo deh terakhir kieu, ieu lagam adan terakhir dengekeun. Terakhir. Eta mah terakhir lagam adan di kampung Citapen. Tapi insyaallah Bu, insyaallah di dia mah loba santri, loba kiai, insyaallah adana genaheun amin. Ya Allah ya Rabbal. Tapi hayang nanya penasaran lamun anu adan terutama adan subuh ngahudangkeun subuh tahrim di masjid adan subuhna eta nu adana budak ora apa aki-aki? Aki-aki? Orang. Sarua jeung aing berarti eta. Sarua. Di mana-mana ieu ya Allah papunten Pak. Ayeuna zaman geus beda anu kolot, anu loba di masjid lain anak muda. Nu kolot aki-aki hungkul. Bahkan diborong ku aki-aki kabeh eta. No adan aki, no komat aki, no nakol beduk, no ditakol. Itu modas ya. Ya Allah Pak, Bu, kembali kanu tadi orang teh sing daek ngaji sabab ganjarana lamun urang ngaji sajam lilahna Allah bakal mere ganjaran 1000 salat sunat amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan bonus yang kedua Bu, mohon maaf Pak. Bonus yang kedua yang Allah akan berikan pikeun jalma anu daek ngaji, pikeun jalma anu daek tolab ilmu yang kedua, sakabeh dosana, sakabeh kasalahanana bakal dihampura, dibersihkeun ku Allah Subhanahu. Hei, kurang inget di mana masing-masing teh kabeh mawa dosa ieu teh. Bapak ulah pede teu boga dosa, kabeh ge boga dosa. Termasuk anu ngomong di hareup ge loba dosana teh Bu. Tidak ada manusia yang sempurna daripada dosa, kabeh ge ngabogaan dosa. Tapi ku sababiah Pak Bu urang daek ngaji, berangkat di imahna masing-masing datang ka ieu tempat, sababiah urang ngaji, sakabeh dosa anu kurang dimiliki dihampura dibersihkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah nurunkan malaikat anu aya di langit jumlahna Bu. Malaikat Allah yang ada di langit diturunkan ku Gusti Allah hadir kana ieu tempat. Jutaan jumlahna bahkan ribuan malaikat hadir penting ayeuna. Kiai eta malaikat aya tugasna eueuh aya. Naon tugas eta malaikat hadir penting ayeuna? Yang pertama tugas malaikat hadir pada malam ini yaitu arek nuliskeun, arek nyatetkeun, arek ngabsen sakabeh jamaah yang hadir pada malam ini sadayana di absen ku absen ku malaikat. Ulah dianggap sepele Pak, mohon maaf. Urang anu hadir sadayana hadir penting ieu teh sadayana dituliskeun nama-nama masing-masing.
Teu paduli urang ngajina model kumaha, yang penting ngilu diuk, ngilu cicing masih tetap di absen ku malaikat. Nu molotot di absen, nu ngabandungan di absen, nu barang lebok di absen, nu ngawangkong di absen, nu nyang hunjar di absen, nu nangkep tuun di absen. Teu paduli keur kumaha ngajina, yang penting ngilu hadir diuk cicing masih tetap di absen ku malaikat. Sanggeus kitu kumaha tugasna malaikat? Hei, setelah mengabsen orang hiji-hiji, maka dosa orang masing-masing dicaputan hiji-hiji, didudut hiji-hiji, bersih beak kabeh dosa orang diangkat ku malaikat, dikumpulkan dosa orang dieu, digemol laporan ke Allah Subhanahu. Ya, malaikat mawa dosa orang dia ya, lapor ke Gusti Allah. Gusti, naon malaikat? Ieu warga kampung Citapen keur ngayakeun rajaban, ngayakeun pangajian. Tah dosana geus bea kabeh Gusti, eueuh nu nyesah hiji-hiji acan. Bararadat dosa orang dia teh Gusti. Cuk malaikat, mangga nyangakeun Gusti ieu dosa. Hari jamaahna kumaha, loba apa henteu? Loba Gusti. Ibu-ibu aya hari bapak-bapak loba. Bahkan mubalik nage Gusti dionang di kajauhan, mubalik nage datang dari jauh-jauh hari, bahkan dari daerah yang luar jauh di mana Sukabumi Gusti. Bahkan eta mubalik tatkala balik ka imahna diberian berkat ku panitia 5 dus sekaligus. Amin amin. Ya Allah ya Rabbal. Bacot malaikat sia teh. Tah mangga Gusti nyangakeun dosana. Kira-kira ieu dosa sakieu badagna lobana dikamanakeun Gusti. Bingung malaikat. Arek micen dosa urang dieu ladang ngaji penting ayeuna dialungkeun ka laut. Wah sieun bisi datang tsunami, Pak. Alungkeun ka luhur gunung, wah bisi meletus eta meledak gunungna. Babetkeun ka wahangan, lah banjir sia datang. Lelepkeun kana jero taneuh gempa bumi sia datang. Ya Allah, lieur bingung malaikat arek micen dosa urang dieu ladang ngaji penting ayeuna dikamanakeun. Tapi akhirnya dijawab ku Allah, hei malaikat, wayahna bikeun eta dosa ka jamaah ngaji penting ayeuna anu acara can beres geus diheula mantoga imah. Balik heula. Aya nu balik ti heula eueuh. Jawab, aya apa eueuh? Aya. Lamun aya buburu sasusul ti ayeuna. Kepake. Barunya sih. Nya tibang menang cai hiji eta dosa panglobana. Tapi insyaallah bo, yo sepakati ku kabehan urang mah ulah wa kabubar, ulah wa kabalik, ulah wa kacengkat samemeh ieu acara ditutup dengan doa siap. Ya. Samemeh acara ditutup dengan doa siap. Insya alhamdulillah. Lanjut Bu. Raskeun. Sawios kembae simkuring capek kembae. Kembae simkuring sorana rada serat kembae. Kembae rada ngesangan kembae. Kembae simkuring leuleus. Kembae aing modar. Ya Allah segala kembae gajain. Tapi insya Allah bo doakan mudah-mudahan simkuring sini sehatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah bu, ayeuna teh urang teh tema teh keur menghadiri acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi. Hikmah daripada peringatan Isra Mi'raj bu, hikmah daripada acara rojaban yang pertama, Rasul Isra berangkat dari masjid ke masjid. Betul. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil, dari masjidil haram ke masjidil. Rasul berangkat Isra. Rasul berangkat Isra, perjalanan di malam hari dari masjid ke masjid, bukan dari rumah ke rumah, bukan dari tempat ke tempat, bukan dari pasar ke pasar, bukan dari gedung ke gedung, tapi dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Betul? Hikmah yang harus kita petik dari peringatan Isra wal Mi'raj pada malam ini. Yuk,
kalau orang Citapen hidupnya pengen berkah Bu, lamun orang dia hirupna hayang barokah, rezekina hayang melimpah, budakna hayang saroleh, umurna hayang paranjang, yuk tatkala aya masjid, yuk sing daek meramaikan yang namanya Mas Insya Allah. Bu, Pak, di dia aya berjamaah Ya. tatkala orang ngayakeun berjamaah, kira-kira di dia tatkala ayana berjamaahna pinuh apa? Salat asar pinuh teu? Salat maghrib, salat isya, salat lohor, subuh. Tapi insya Allah berkahna ayana muluda ayana rajaban. Yuk Pak, urang introspeksi dirinya, berkahna aya rajaban. Yuk lamun urang hayang barokah, lamun kampung Citapen hayang salamet, jauh tina bencana, jauh tina penyakit. Hei, sing daek ngaramekeun nu ngaranna Masjid Insya, sing daek ngahirupkeun nu ngaranna Masjid Insya Allah. Lamun hiji masyarakat masjidna pinuh, siat Islamna hirup, yakin bakal barokah hirupna di dunia sinaran akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah. Bahkan ibu-ibu Bu dengekeun, lain muludan teh selain rajaban teh lain sakadar rajaban, kudu aya perubahan balik rajaban teh balik pengajian teh peringatan Isra Mi'raj, kudu aya efekna dina kahirupan urang, terutama khususna ka awewe Bu dengekeun Bu. Jalan-jalan ke Banjaran, naik taksi kahujanan, rajaban mah rajin rajaban, ibu-ibu kasalaki anger ngalawan, kasalaki anger ngalawan, eta kasalaki anger ngalawan. Cing Pak, Bu jawab, aya wah ibu-ibu anu sok ngalawan kasalaki. Sing kompak aya apa wah? Loba apa saeutik? Gelo. Rajaban unggal tahun, siapa ngaji unggal tahun, bulu dan unggal tahun, tapi perubahan kehidupan sapopoe. Pak, Bu, sing aya hikmahna yuk, balik rajaban, balik buludan, balik pengajian. Hei, sing bisa jadi wanita yang soleha, amin. Insya hayang nanya deh Ibu, siap jawab siap? Siap jujur ngajawab siap? Lamun salaki berangkat ke kantor, salakina arek usaha, salakina arek jualan, keluar ti imah eta leungeun salakina sok dicium heula tara. Osok apa tara? Geuning heueuh. Kadua nan simkuring arek nanya deh Bo, lamun arek sare jeung salaki, tengah peuting arek sare duduan jeung salaki, eta sok dicium heula tara-talang salakina. Tara kene. Edan urang dieu mah. Jawab deui terakhir Bu, lamun malam Jumaah Sayyidul Ayam malam sunnah eta malam Jumaah eta ibu nu jadi pamajikan sok nawaran heuratih heula kalakan jadi salakina. Osok apa tara? Subhanallah. Wayahna engke mah malam Jumaah tawaran sia salaki teh. Arek ditawaran arek? Arek. Ibadah sih berarti sarua. Salaki keur kieu we Bu cijingna kursi diuk bade ngopi, ibu tawaran. Naon? Bade moal mampang haneut. Ya Allah Bu, lamun orang nawaran heula ka salaki, ganjaranna sarua jeung urang umroh ka Mekah. Alhamdulillah. Insya bahkan awewe mah gampang, lamun awewe hayang ningali Ka'bah Bu, lamun awewe hayang ningali Ka'bah can boga duit, can bisa ka Mekah, can bisa daftarna, can aya modalna, gampang awewe mah. Lamun hayang ningali Ka'bah, aya alternatif di Gusti Allah Pak. Kumaha carana kiai lamun awewe hayang ningali Ka'bah can boga duit? Hei, tatkala wanita memandang suami tercinta, ibu netep wajah suami dengan penuh mesra cinta karena Allah, sarua jeung ibu memandang wajah Ka'bah komo lamun beungeut salakina hideung. Makin sarua sia kos Ka'bah eta. Hayang nanya Ka'bah warnana hideung apa bodas?
Hideung apa beureum? Sarua berarti eta. Matak praktekeun sabalik ti dieu, isukan dengekeun Bu. Salaki balik gawe mugakeun panto ibu diukna kursi kieu. Diukna kursi arek nyambut salaki tercinta Ka'bah tiangaranna. Mukakeun panto salakina ngagebray bangetna langsung dadahan. Labaik Allahumma labaik ya Ka'bah. Terbos dibabetkeun sakadapun. Kasinggung salakina mun hideung mah. Tapi insyaallah Bu, urang bak punten Bu, mika cinta antara suami dengan pamajikan, antara pamajikan jeung salaki, rahmat Allah bakal datang insya Allah. Apalagi lamun ibu sempat bermesraan dengan suami Bu, malam Jumaah nawaran ti heula, memeh sare nyium tarang seorang suami ganjaranna sarua jeung nyium hajar aswad eta. Bu, hayang teu nyium hajar aswad, hayang init ka Mekah, hayang bisa umroh jeung haji, daftar teu acan, saha nu mawah kemarin. Tapi awewe ulah leutik hate, ibu-ibu ulah berkecil hati Bu. Tatkala urang can bisa nyium hajar aswad, Allah mah bijaksana, Allah mah bagur, mere jalan alternatif pikeun awewe Pak. Kumaha carana hei dengekeun awewe ibu balik ti dieu langsung init ka imah, geus ti imah teangan suami tercinta. Sanggeus kapangih salakina langsung degulkeun sirahna kening, cium kening seorang suami sama dengan mencium hajar. Satu kali mencium hajar aswad 70 dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untung awewe mah sakali nyium salaki 70 dosa eta beah gitu. Praktekeun salakina keur nangtung we ngajedog di tengah imah langsung surungkeun degulkeun sirahna ku ibu ka dieu sia jebleh 70 beak. Salakina keur ngajedog we bari ngopi ngalamun ngahuleung ting mikiran naon degulkeun sirahna ku ibu ka dieu sia jeding 140 beak eta dosa ieu. Salakina ayeuna Gusti nu agung keur lelempangan arek gawe arek ayeuna ka naon arek gawe arek usaha sok degulkeun heula ku ibu sirahna ka dieu sia jebrag 210 geus beak eta dosa we. Untung. Tapi omat Bu, lamun ibu dosana hayang bersih beak kabeh nyiumna ulah sakali. Cocok dengan salaki ti isa nepi ka subuh. Insya Allah eta dosa ibu beak tarang salakina kentob sia ka jero eta. Dengekeun ibadah sok praktekeun da ieu mah lain heureuy lain. Salakina keur diukna kursi malam Jumaah ibu wayahna kudu bisa ngalaksanakeun sosonoan jeung salaki bahkan nyiumna jadi ibadah sok hayang ngabersihkeun tina dosa. Salat tobat wegah, istighfar wegah, arek salat sunat wegah eta we keureuh nu aya sia. Eta pambaca eta salakina keur cicing we malam Jumaah bulang-bulang teu puguh. Ibu sareupek jalan tukang lalaunan. Nya ulah tarik teuing bisa kanyahoan. Geus deukeut kanu jadi salakina langsung cekek beheung salaki. Geus dicekek beheungna bakutat sing pageuh palitakeun. Geus dipalitekeun ibu pasang kuda-kuda sing pageuh bisi leupas. Salakina sok ayeuna ngajedog pasrah. Ibu langsung niatkeun dina jero hate Gusti abdi arek nyium hajar aswad kalawan nyium tarang salaki ti isa nepi ka subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Modal sia salakina ge. Ari hayang nyium lila nepi ka subuh huntu teu disikat 3 minggu sia. Wayahna hiji
lamun orang hayang jadi wanita yang solehah, hayang wanita jadi ahli surga bu, sing bisa nyen hade kanu jadi salaki hiji bungahkeun salaki teh ku dangdanan sing bisa dandan bersihan eta awak ulah bararu hasyam sia make parfum malam Jumaah ibadah karena Allah semprotkeun eta parfum kana awakku kana pakaian lain terus ya praktekkeun engke insya paman teu yo sing daek dangdang hei bu nya make up eta paman teu sing geulis budak make sing geulis halis make sifat biwir make lipen eueuh lipen tarasi sia oleskeun malam Jumaah nawarang kasalaki jadi ibadah bu iya bodina geus kolot mah eueuh bujuran bujurna eueuhan sing kreatif awewe nyokot bantal di kamar tapeukeun kana bujur berengket ku rapia salakina diukna kursi malam Jumaah ibu langsung dangdang ngageulis hareupeun salaki ayang salakina langsung ngahulang tepuguh-puguh kasih mah anjir pamajikan aing ari dangdang masih putri keluar ti kebon awi jurig merenanya tapi insyaallah bu lamun orang niat kendang dan pikeun suami kecantikan kita pikeun suami maka orang termasuk wanita yang solehah amin di Allah ya robbal bu hoyong kagungan murang kali anu soleh bapak hoyong boga budak anu solehah boga budak anu soleh hoyong kuncina inung bapana suami istri harus soleh dan solehah kudu bager heula inung bapana hei samemeh urang nyontoan alus kanu jadi budak teh samemeh nitah hade nitah soleh nitah bager inung bapana kudu bisa soleh insya ibu bapak samemeh ayeuna nitah ka budak nitah berjamaah ka masjid bapana kudu geus bisa ka masjid ibu nitah ka budakna nitah ngaji nitah salat ibuna kudu geus make mukena insya ulah licik adik urang mah budak hayang soleh hayang bager hayang solehah inung bapana can bisa nyontoan soleh ti heula bener apa henteu eta budak manita ngaji indungna mah nonton TV bapana nya kitu deui kana pangajian teu beuki mun dititah pangajian alasan nyari sampean tecara kana hiburan jauh ge kukurusukan jauh ge kukurusukan awas kalau kita ingin punya anak yang solehah ibu dan bapaknya kudu bisa nyontohan soleh ti heula Pak budak lamun hayang ka masjid bapana kudu geus rapi make samping make koko make kopiah make sorban dudut budakna cenah berjamaah hayu berjamaah jeung bapak inungna sarua lamun hayang soleh budakna solehah sok inungna kudu geus rapih make mukena geus nyekel Quran neng hayu urang ngaji jeung mamah di imah kitu insya tapi kadang-kadang simkuring mah yakin ka bapak-bapak sebab non bapak-bapak mah kadang-kadang lamun ayeuna adzan isya yakin orang di mah kompak berjamaah di masjid insya tapi simkuring teu yakin lamun ibu-ibu eta tatkala adzan isya langsung sholat teu yakin komo deui lamun aya film anu rame eta yakin ibu-ibu tatkala adzan lain kalakah sholat kalakah nuluykeun film
Naon atuh kumaha eta carana awewe ibu-ibu salatna iraha lamun geus adan can salat kene engke ibu-ibu mah lamun salatna lain kumaha adan kumaha iklan bener apa henteu can iklan mah hayu we sia ngadekul nonton film nonton TV wah iklanna we datang ka karak eta kita ibu-ibu awewe Gusti nu agung ka karak init ka mana ka cai geus dicai langsung wudu geus wudu langsung amparkeun sajadah init ka kamar langsung salat isya da iklan geus dimulai anakna titah cicing hareupeun TV ngabejang inungna nu keur salat mama sing jongjon we salatna da iklan ge lila keneh salatna pa khusyuk luar biasa Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila meni khusyuk salatna ge da iklanna lila keneh palebah anakna ngabejaan mamah burukeun iklanna geus beresan filmna geus dimulai ngadadak pak eta awewe salatna kaasupan juri eta jadi ngagancangan eta salat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar at-tahiyatum assalamualaikum assalamualaikum siu ngajreng sia kana TV lagi oh sing bisa nyontoan HD kanu jadi bu insya apalagi zaman sekarang pak zaman ayeuna lamun urang arek ngadidik budak teh hese luar biasa beda jeung zaman baheula baheula mah da budak teh sieun dipolototan ku inungna ku bapana bener apa henteu eta dipolototan ku inungna ku bapana budak sieun jang awas ya sieuna tapi ayeuna sok ningali kan kaayaan budak zaman kiwari pak dipolototan ku inungna dicarekan ku bapana disingsieunnan bahkan dicabuk ku inungna jeung ku bapana budak lain kalakah nurut lain kalakah tungkul lain kalakah ngawaro malik molototan ka inungna jeung ka bapana bener apa henteu naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik sabab ayeuna mah hese loba gangguan teknologi geus canggih alat komunikasi geus loba betul tontonan geus macem-macem pergaulan bebas geus di mana-mana hayo urang ngadidik zaman ayeuna mah ngadidik budak harese pak bener apa henteu kadang-kadang budak nyonyo unggal poe teh lain pelajaran lain ayeuna bacaan lain hafalan HP dicoa unggal poe sia rek sakola mamawa HP ngaji oge mesaka HP meme sare ningalian HP udang sare nyonyo HP ayo unggal poe unggal penting unggal detik HP nu dicoo leres apaan teu pak betul betul kadang-kadang rina HP teh ya Allah loba aplikasi yang berbahaya pak mohon maaf banyak aplikasi yang tidak cocok untuk anak nu can pantes pikeun budak hayo tontonan gambar-gambar anu can pantes ditonton ku budak ditingali ku budak ayeuna mah hayo leres teu pak bahkan media sosial di mana-mana naon Facebook alias Facebook aya Instagram aya Twitter aya WhatsApp aya YouTube bahkan aplikasi yang sangat viral di mana-mana naon tai kotok nyaho tai kotok eta viral di mana-mana bahkan ayeuna ya Allah tren eta ayeuna zaman kiwari budak teh nyonyo model kitu sakola ditinggalkan pelajaran ditinggalkan ya Allah ngaji katinggalan masjid dijauhan nyonyo model kitu HP segala rupa Gusti nu agung naudzubillahi min lato-lato usum ayeuna budaknya di mana-mana aya lato-lato di dia taguaning unggal poe budak nanya lato-lato inungna tengah penting jeung bapana main lato-lato eta cicing sabudak bae ngarti ya lato-lato budak eueuh ka era kalakah jojogedan hareupeun batur jelema loba pan jelema nu nyaho TikTok mah eueuh ka era bu eueuh ka era geus leungit ka erana Gusti nu agung hareupeun jelema loba bukakeun HP-na buka TikTok-na jojogedan kieu
Betul? Betul? Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi, di penjara terkubur terkurung, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci? Arapaleun Pak budak ayeuna mah. Kadang-kadang dititah maca Quran mah hararese. Kita baca sholawat hararese, bahkan ke apal, ngalagu mah apal kabeh, bener tuh? Bahkan kolot-kolot di arah apal. Coba yang ubud tuliskan. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Pakai dan kabeh. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Budak nasarua, indung nasarua. Tapi insya Allah di dia mah moal Pak Ustad. Naon sababna di dia mah loba pasantren, loba pengajian, loba masjid, loba kiai. Yakin orang dia mah lain sakadar ayeuna lagu hungkul, tapi Quran ge bisa insya. Sok tuluykeun saing maca Quran, tuluykeun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Luar biasa pan dia. Alhamdulillah ieu mah aya bentengna bisa nulikeun Quran. Surat kedua Bupa tulikeun Bahyu surat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ilahin nas. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Alhamdulillah. Surat kahiji bisa, surat kedua bisa. Alhamdulillah. Katilu terakhir tulikeun Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Amin. Ya. Lain sudah Allah tuluikeun sia teh jahat. Ya Allah, kadang-kadang heuh pan surat pondok hungkul nu bisa teh. Anu apal teh kuliah we jeung kuhu mal wajib baca eta surat, mun dilecek eta surat Gusti. Ari laguan mah apal kabeh nya. Bu, yuk bentengan hiji lamun urang hayang salamet, umur kita pen hayang barokah. Hei, ulah ninggalkeun nu ngaranna Masjid Insya Allah. Ibu boga budak leutik keneh asupkeun ka pangajian. Bapak gaduh murang kali leutik keneh sok asupkeun ka pangajian cenah ngaji, cenah ibadah, cenah berjamaah. Insya Allah. Benteng umat Islam, lamun Islam hayang kuat, lamun Islam hayang jaya, ulah ninggalkeun nu ngaranna Masjid Insya Allah. Siap Bu? Siap ngaramekeun masjid siap? Yuk, urang kali cenah asup ke masjid, budak cenah berjamaah, cenah ngaji di masjid, di majlis talim, insyaallah urang bakal barokah. Amin. Kedua yuk bisakeun budak cenah bisa maca awas. Benteng yang pertama untuk anak kita Bu, bisakeun maca Al-Qur'an. Ibu jangan dulu bangga tatkala budakna bisa komputer, tatkala budakna pinter bahasa Inggris, tatkala budakna pinter teknologi, sarjana. Hei, tapi tu bisa maca Al-Quran, bodoh dina ibadah, tu bisa sholat, tu bisa ibadah. Hei, ulah waka bangga cilaka dunia akhirat. Naudzubillahi min. Tapi ibu kudu bangga tatkala budak asup ka pangajian. Alhamdulillah. Sok senajan leutik keneh can dewasa can balik, eta budak geus bisa maca Al-Quran, salamet dunia akhirat. Alhamdulillah. Eta bahkan budak baheula mah apa punten ya Allah baheula mah hanekeun lemur teh.
memeh maghrib 15 menit deui ka maghrib masjid geus rame pupujian budak baheula mah boboronyo HP model ayeuna. Eling umat muslim di muslimat, hayo orang sholat berjamaah. Maghrib itu kewajiban orang ke di dunia, pikeun bekal urang balik ka akhirat. Anutun baheula mah. Ya Allah. Bahkan budak di papatahan ku guruna, guru ngaji ku bapana, jang yuk sok apalkeun kewajiban sifat-sifat Allah anu wajib di Allah, sifat anu mustahil, sifat anu weunang ti Allah. Asupkeun tauhidna, kuatkeun akidahna, kuatkeun keimananna, eta baheula mah. Wujud kidam bakor geus di luar kepala, yakin nancep kana hate. Wujud artina ayana Allah jang aya. Naon dalilna? Ayana Allah, wallahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Naon dalil naklil, dalil aklina? Ayana sakabeh langit, ayana bumi, ayana langit, eta teh didamel Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud kidam bakor muhalafatul lil hawa, qiyamuhu bi nafsi wa daniyat, ilmuha yang sama masuk kalam qadiran, aliman hayan sami'an basiran. Ya budak baheula mah geus kuat akidahna teh Pak. Tatkala aya model ayeuna virus-virus di luar geus kuat baheula. Yo, yang pertama sing bisa maca Al-Qur'an, yang kedua adalah yuk biasakeun budak supaya ngalaksanakeun salat yang 5 waktu. Isra Mi'raj adalah kegiatan yang sangat mulia Pak, peristiwa yang sangat agung. Kenapa Isra Mi'raj agung? Karena yang menjalankan Isra Mi'raj, yang melaksanakan Isra dan Mi'raj adalah makhluk yang sangat agung, makhluk yang sangat mulia, Nabi Yuna Muhammad. Kegiatannya mulia, peristiwanya mulia, orang yang melaksanakan Isra dan Mi'raj adalah orang yang sangat mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hasil daripada Isra wal Mi'raj adalah ibadah yang sangat mulia, sholat 05. Yuk, ibu, bapak, anak santri semuanya, ulah wani-wani ninggalkan sholat 5 waktu. Lamun urang hirup hayang mulia, yuk sing daek ibadah, sing daek sholat 5 waktu, insya Allah. Tarik kolot bojong kasot ka pasar mah warancatan, beki kolot beki ngaco embung sholat acan, embung sholat acan, eta embung sholat acan. Hayang nanya di dia aya nu can pernah sholat, aya nu teu bisa sholat, aya nu kedul kana sholat. Yuk urang doakeun mudah-mudahan nu can bisa sholat, nu can beuki kana sholat, sing beuki sholat, amin. Anu sholatna di imah sing resep berjamaah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Ibu nyaho teu doma, bapak nyaho teu monyet, nyaho monyet nyaho, cik pangjawabkeun monyet sok dahar tara, monyet sok minum tara, monyet sok ulin tara. Alhamdulillah. Ari jelma sok dahar tara, ari jelma sok minum tara, jelma sok sare tara, jelma sok ulin tara. Sarua urang jeung monyet eueuh bedana, bener teu Pak? Tapi bedana jelma mah salat alhamdulillah, bedana jelma mah daek berjamaah alhamdulillah, bedana jelma mah daek ngaji tolab ilmu alhamdulillah. Monyet mah teu bisaeun salat leres teu Pak?
Monyet mah teu bisaeun ibadah, teu bisaeun ayeuna ngalaksanakeun ngaji, teu bisaeun. Berarti lamun aya jelema nginum sok dahar oge, ulin oge, sare oge, tapi tara daek ibadah, teu beuki salat, tara puasa, tara ngaji, nu kitu teh ulah bari molotot kaing sia. Jelema ngan kalakuanna teu jauh siga monyet. Naudzubillah summa naudzubillah, urang teh tuh bedana. Lamun urang hayang mulia, hirup urang hayang mulia, yuk sing daek ibadah laksanakeun salat nu lima. Alhamdulillah. Bu, lanjut. Teruskeun. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf, saya akan memberikan doa untuk warga Citapen, khususnya ibu, bapak yang menginginkan anaknya soleh, yang menginginkan anaknya solehah, ya. Saya akan berikan doa yang sangat bermanfaat supaya ibu mendapatkan anak yang soleh. Ibu, karena kita mendidik anak itu harus ada ikhtiar. Kita mendidik anak itu harus ada usaha. Naon usahana? Hiji, didik anak semaksimal mungkin. Usahakeun anak semaksimal mungkin, didik ibadahna, didik akhlakna, didik kalakuanna ku ibu jeung bapak sorangan. Orang tua adalah wajib mendidik anakna 100% supaya ngajadikeun budak anu soleh tur soleh. Kaduana, setelah dididik yuk doakeun anak urang, ngadoa ka Gusti Allah supaya urang ngabogaan budak anu soleh. Saya ini ibu akan mengasihkan doa yang luar biasa, insya Allah bermanfaat. Yang pertama, doa supaya orang ngabogaan budak nu soleh. Di sini ada, silakan nanti baca. Dibacanya setelah sholat yang 5 waktu. Berapa balik Ustaz? 3 balik. 3 wangsulan cekap. Teu bisa 3 balikan, namun aya waktu Ustaz sabalikan cukup. Tapi lebih maksimal, lebih bagus 3 balikan. Baca yang pertama, doa supaya mendapatkan anak yang soleh. Anu kadua, ieu simkuring bari masihan doa khusus kanggo urang babari milik rizki anu halal, rizki anu barokah, usaha anu lancar. Mangga baca 3 wangsulan sabada salat 5 waktu. Anu katilu, simkuring akan memberikan doa yang khusus untuk kita istiqomah dina ibadah, istiqomah dina ngalaksanakeun taat ka Allah. Bacakeun 3 wangsulan sabada salat 5 waktu. Mangga anu bade ngalaksanakeun mengamalkan, silakan amalkan, insyaallah bermanfaat. Insya les ya kalender 2023 mangga bermanfaat insyaallah dunia jeung akhirat. Ustaz, eta teh kumaha dikasih dengan cuma-cuma gratis apa henteu? Kumaha tuh ieu teh diical sabaraha pangaosna mirah, Bu? Sabaraha mirah teh? 200.000 per lembar. Jawab, mirah pamahal eta? Mahal pamurah eta? Lamun mahal kene demi orang Citapen saya akan turunkan harganya menjadi 100.000. Murah pa mahal? Cing kompak murah pa mahal? Turunkeun deui wayahna 75. Murah pa mahal? 50 murah pa mahal? 25 murah pa mahal? 10.000 atuh aing bangkrut ya mahal-mahal kene. Kieu we Bu, ieu mah kieu we simkuring alhamdulillah luar biasa panitia yang kemarin minggu ke belakang alhamdulillah silaturahmi ke rumahnya, alhamdulillah katampi luar biasa silaturahmina. Mudah-mudahan kurang dia sing barokah sadayana. Saya di rumah sedang dalam pembangunan untuk membangun asrama alias pondok pesantren. Doanya dari semuanya mudah-mudahan sing dilancarkan ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan saya mah tidak punya gaji dari pemerintah, lain PNS, lain pegawai negeri. Di mana atuh duitna? Eta ladang ceramah. Sok masihan sodakoh panitia tapalkeun peserkeun kana semen, peserkeun kana besi, bangunkeun. Alhamdulillah ayeuna nuju pembangunan pesantren 2 lantai. Doakeun mudah-mudahan sing disampurnakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Di antarana saya menjual ini kalender, doa termasuk di dalamnya. Insyaallah hasil penjualan kalender
dialokasikan untuk pembangunan pondok pesantren. Jadi niatkan ibu meser ieu doa-doa, meser ieu kalender aya doa-doa, niatkan lain sekadar meser tapi infak sedekah untuk pembangunan pesantren. Insyaallah bakal jadi tabungan di poe kiamat. Amin. Mangga anu bade ulah wakabubar, jangan dulu berangkat berinjak dari duduknya, jangan dulu bubar, samemeh ditutup dengan doa. Mari kita sholawatan bil barkah sambil dibagikan. Mangga yang minat silakan diambil sedekah infakna 10.000 untuk pembangunan pesantren. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli. Semua ayo. Wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadana wa hasil ma dana semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadana wa hasil ma. Yo hadro, yo hadro. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna qasidana. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.